manuk cangkrileng guys. Dia naon jang cicak ranting jang. Cicak. Oh, tanya kenari. Terus lakbat naon yuk. Oh, dia masih gacal adi. Oh, tuh guys, manuk di Pamustopa teh tah ngajajar kieu. Diical gitu guys, lain digantung-gantung gitu. Bade diical gitu, lain dikerpajangan guys. Oh, iya manuk-manukna guys. Oh, ba tamus. Jadi ti leuweung teh pindah ka kota guys ayeuna mah. Tuh. Moce wae guys ieu mah. Halus. Tah ieu manuk naon ieu poksai naon teh? Oh, ieu mah keur bobogohan guys duaan. Ieu perlakbatan. Nah, ieu perlakbatana guys nu aya dina toko manuk Pamustopa. Ah, nah, ieu mah eueuh. Jang ari ieu naha eueuh manukan? Ajaib ieu mah manukna ge eueuh. Nah. Bisa leungit. Bisa leungit gitu. Ieu manuk naon ieu? Meni brewok ieu. Oh. Tuh, mana jalanna euy? Sini aja lah. Ieu manuk naon nunutan? Nah, ieu penangkringan manuk guys. Rokok bapak di sana ambil deh. Toko para Pamustopa. Manukna guys. Nah, ayo manukna nu di jero warung toko Pamustopa. Sakitu ngureun guys, jangan Japra nu kahaturkeun. Well, pokoknya nama